nerangkeun wasta abdi nope sareng Wasabi na wasabi abdi nu nyerat biantara Sunda. abdi anu maca biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga urang sararea pada hadirin anu parantos aya dina patempatan ieu. Sata acana sim kuring haturkeun sewu nuhun. Panginten sadayana parantos ngaluangkeun waktos nepi aya dina ieu patempatan atau kasempatan. Hayu baelah urang bahas naha bet urang teh kudu ngamumulai budaya Sunda. Alasan kahiji mah eta teh ciciren kajayaan urang Sunda. Ingat, kasasaha nu namina budaya moal lepas tina seni. Matakan kesenian jeung budaya teh kudu ku urang dimumulai, diajarkeun jeung diterapkeun dina kahirupan sapopoe. Ingat kasadayana ulah kawas sebagian barudak zaman ayeuna nu agul make budaya barat bari jeung leuheung lamun harima. Ingat kasadayana jati diri Sunda teh salah sahijina aya dina kasenian jeung kabudayaan. Matakan ulah nepi ka laas katinggalna mangsa urang kudu langsung gerak ti ayeuna ngamumulai kasenian jeung kabudayaan urang. Ingat ku sararea, lamun lain ku urang deuk kusaha deui, lamun teu ayeuna deuk kusaha deui. Urang kudu ngajauhkeun hal negatif dina kabudayaan, misalna resep kana budaya asing dugi kaleuwih atanapi kaleuwihan. Nyebabkeun reueusna urang ka negeri urang leungit, contona resep K-pop nepi ka leungit eta reueusna rasa budaya urang. Bangga kana budaya urang sareng kudu ngamumulai budaya urang sadayana. Dupi sakitu bae anu tiasa dipihatur ayeuna. Hapunten tina sagala kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.